Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung Cipayun simkuring panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana masihan hidayah sareng idayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru nu kusimkuring dipi kahormat sarta karerencangan nu kusimkuring dipi kahormat. Muhammad Hatta kantos nyarios sieun. Indonesia moal caang kusabab obor ageng di Jakarta. Indonesia ngan ukur bakal caang kusabab lilin-lilin alit di desa. Janten parantos waktosna pikeun nyadar sababaraha unsur di kota uninga ieu. Pikeun nyadar yen desa mangrupikeun aset anu penting pisan pikeun pangwangunan kaharep. Pikeun ngawujudkeun pangwangunan di Indonesia eta tiasa dilakukeun heula di lingkungan desa atanapi disebat hiliran atau ngawangun ti hilir. Di Indonesia seueur desa anu katinggaleun. Pamarentah parantos ngadamel sababaraha program pangwangunan nyaeta Desa Mandiri BPJS, Embung, sareng Prukades. Salain tinu program pamarentah, urang salaku nanoman sareng warga kedah ngabantosan ngembangkeun desa maju. Salah sahiji cara nyaeta ku ngalakukeun gotong royong sapertos ngabantosan ngalereskeun sasak atanapi jalan nu rusak, ngadamel inovasi produk anu janten ciri khas desa eta. Kanggo eta hayu urang jadikeun desa urang desa maju mimitian ti hal-hal anu alit. Bapak Ibu guru nu kusimkuring dipi kahormat sarta karerencangan nu kusimkuring dipi kahormat, cekap sakitu simkuring ngagekeun pihatur pamungkas pisanggem bilih aya basa anu kurang entep sarehna atanapi kecap anu kirang merenah larapna mugia kersa ngahapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.